Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma'adinu dengan apan ari cerang-cerang barang tambang. Faya tah eta ma'adin alati eta perkara yumkinu anu kongang naon naeluha ngarawat kana jelati. Ngarawat memperoleh kana jelati ala sabile ibtidai atapana kana perjalanan imitian. Waya sareng ari ma'adin aqallu amwali eta pangleuwih saletikna pirang-pirang harta banda. Wa saruma jeung ari pangleuwih lobana perkara yusta'malu anu dijieun ieu mah minha tina ma'adin ada rohimu eta pirang-pirang dirham wa dananir jeung pirang-pirang dinar wala takhruju jeung teu kaluar ieu darohim dananir illa min dari darbi angin tina tempat nyitak imah nyitak tempat nyitak waya jari dari darbi fi aidil zalamati ada tapina pirancang tangan kekuasaan tapina pirancang tangan pirancang jamal zalim waya fi aidi Mithlu ma'adini seperti pirancang barang tambang. Di aidihin dengan pirancang tangan ya dolamah kabeh. Yamna'una nyegah ya dolamah kabeh annasa kajama minha tina ma'adin. Wa yuazimuna dengan mistikeun. Dolamah kabeh al-fuqara kapirang-pirang jaman fakir istiroja kana ngaluar ma'adin. Arwargana dia amali ku pirancang pagawean asyaqat nu berat. Tuma ya'khuduna tulu nyopot zalamah kabeh kana ma'adin minhum ti fuqara kabeh wasban kalawan ngagasab. Fa idza nuzira tadi mari tingali naon ila hadza ieu la takhruju illa min dari dom la tahruju illa min dari darbi ulima tah dikanyaokeun naon anna baqo dinarin wahidin saestuna tetepna dinar anu saiji biayatula yatafarraqu pasakiran datang ilaika dinar wahid naon aqdun fasidun akad anu rusak wala zulmun jeung teu zalim wa waqtan nailina waktu menangkeun wala waqtan darbi jeung henteuna waktu nyitak pi dari darbi dina tempat nyitak wala ba'dahu jeung henteuna salaya waqtan darbi fi muamalati sarfi dina pirang-pirang muamalah nukeurkeun duit war riba jeung riba anna baqoa kabarna ba'idun nu jauh nadirun tu langka aum halun atau mustahil. Pala taboko atun palayampo atun tetap. Idan dinanalikana iya layak taparoku naon halun perkan halal illa swaidu angin bumurwan wal hasisu jeung jukut pisoharo anu tetap dipirancang sampalan almawati pirang-pirang mati. Wal mapawizi jeung pirang-pirang sampalan wal mapawizi jeung tegasna pirang-pirang sampalan wal hatabu sayadu wal hasisu pisar amat patmabi wal hatabu jeung suluh al mubah menangkeun tumaman tuluy ari jama la yuhas tumaman tu ari jama yuhasil ngasilkeun ieu manukana sayad layak biru edat kekawasa iman ala akli kana ngadaharna soyen layak akiru atumika butuh iman ila ayas tarya kana yan meli iman bihiku soyen alhub itu kerganja alhubah kana perantahan sikian wal hayawanati jeung perantahan hayawan alati anu lati teh hubub hayawana alati anu latang surun teh lati illa bil istinbati aingku ngajadikeun wal tawalu dijengana
Payapun atuh kabuktian ieu men kon bazala eta sumatrakeun ieu men halalan kana perkara halal di muqabalat haram min dina ngabandingan perkara haram. Pahaga tahari ieu kon bazala huwa etarihaga asyadu turuki eta panglagi banget na pirang-pirang jalan naon takhayyulan ciptarana. Wa jawabu jadi jawabna anna hadhiya ghalabata eta saestuna ieu ngalindi ngaribda lantan syaeta dari madija ieu hadhiya ghalabah min kasrati harami tina lobana perkara anu haram al-mahruti au dicampur dialiku perhalal. Pakoroja atu keluar ieu ayyastaria anin namti tina jalan allazi anu nahnu anu ari urang sarea eta pieu lazi namti wa tuhiko sareng dipilukeun ieu ayyastaria bima kana perkara zakarna anu geus nyaritakeun kuring kana ieu ma min qablu tina salamana itu ismus salih kadang awali ma zakarna tarudu asli eta pana asa wal golibi jan gali wal idi aslu kare ari asana pia di amal ina pirang-pirang sabana qabulwa eta narimanya di amal itasarufati kana pirang-pirang tasarruf wa jawazut tarodi eta kana qabulwa jeung meunangna sendiri doana alaya kana ihadi amwal eta asana wa qad aradau dia sumalawanan kana i aslu naon sabab golibun anu ngalindi yukhriju anu ngaluarkeun ieu sabab kana aslu anis salahi tina pantes lahu pikeun aslu payudohi atu nyarwaan naon haza ieu aradahu sababun mahalla kawalaini kana tempatna dua kawalis tapi kaungan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ieu min najasati na hukuman pirang-pirang najis. Waswa jari ko anu saeng indana mengurangna anau eta saetuna kalakuan jeung tingkah kadudu eta meunang naon as-salatu salat fi syawari dina pirang-pirang jalan gede di dalam yajib di mana-mana temangyan isi jama dia sawari najasatan kana najis. Paila tina syawari karena saetuna tanah pirang-pirang jalan gede hirun anu suci. Wana wudu dan saetuna wudu min awani musyrikin tina pirang-pirang wadana jaman musyrika meja izun menang. Wana salat dan saetuna salat fi maqabil dan pirang-pirang kuburan alman busyat yang diluyang jaizatun anu menang. Panus itu atu netepkeun urang sarea haza kana ieu sahih awalan dina kawitanana wa sahih panus itu atu netepkeun urang sarea haza kana sahih awan kawitanana kumana pisu tulingnya keun urang sarea mak kana perkara anu ari urang sarea ti eta ieu mah dikiaskeun alih kana sahih. Kaya dulu janukun ala zalika kana sahih naon tawaddu Rasulullah sallam wudu Rasulullah sallam min mizadati musyrikatin tina wadah saina awewe anu musyrik tina wadah saina awewe musyrik wa tawaddu Umar jeung wuduna sina Umar anu min jurrati nasraniyatin tina gentongna awewe anu bangsa kafir Nasrani ma anna masrobaum sarta saetuna inumarna ieu kadama nasoro kabeh al khamru eta aras wa mat amaun jeung saetuna kadara ieu nasoro kabeh al tiru eta bambung wala ya karizuna jeung tengariksa ieu nasoro kabeh amma tina perkara najasau anu nganajiskeun kana ieu emat ing hukum najis nah jeung nganajiskeun kana ieu emat naon syar'una syariat
pakai tak takumata salamu salamat naon awani himpiran kang wadahna yana sorok kabeh min aidin tina pirang-pirang leungeunna yana sorok kabeh bana kulu balik tanggung tak urang serehat. Nah lamunnya urang serehat pasan kalawan pasti anaum kana saetuna ieu nabi jeung ashab kabeh. Anauna nabi nya ashab kabeh kanu eta kabuktian nabi jeung ashab kabeh ya basuna eta make ieu nabi jeung ashab kabeh. Al-Qur'a kana kulit al-madbugot tak disama pasiaba jeung pirang-pirang pakaian al-masbugot tak ditelep wal maksurat tak jauh diistrika waman jeung sahaja mak ta'amala anu mikir-mikir ieu man ahwalan dan bagina kana pirang-pirang tingkahna jamanya mak kabeh wal qasorina jeung tukang istrika kabeh wasub bagina jeung jama anu nyelep kabeh alima tanya ieu man paman tamala alima tanya ieu man anna goliba kana segali dari nikah alim ka dabagin kabeh anna jasatu eta najis wa qaratu jari suci fitil kasyadi ina itu pirang-pirang pakaian muhalun eta mustahil aw nadirun atau langka bana kulu baik tanggung jawab urang serehat nah lamunnya urang serehat andaum ka nabi jeung asam kami kanu eta kabukti nabi jeung asam kami ja tuluna eta nuang ya nabi jeung asam kami hubzal burri kana roti di nabi aswasahiri jeung gandrung walayang siluna jeung taranumah ya nabi jeung asam kami kana buri makna usana buri yudasu eta diidep ditintak eta diidep ieu buri bil bakori ku sapi wal hayawanati jeung pirang-pirang hayawan waya tabulu alai waya dari hayawanat tabulu eta ki hayawanat alai kana buri watarusu jeung ngisim hayawanat wa qallama yahlisu jeung saeutik pisan bersih ieu buri minha tina yudasu dia bakor hayana wa kana jeung kabuktian nabi jasam kami yar kabuna eta numpakan ieu nabi jasam kami ada wabah kana pirang-pirang tumpakan waya bari dawam tariku eta kesangan ieu dawam wa makan jeung teu kabuktian nabi jasam kami yang siluna eta ngumma ieu nabi jasam kami zuhurah kana pirang-pirang tonggongna ieu dawam malah roti tamarubia sarta loba kokosodanana kokosodan tegupak sarta loba kokosodanana ieu dawam tina jasa tina pirang-pirang najis bal kullu dabatin balik tarik sabasapuru tumpakan tahruju eta keluar ieu kullu dabah min batni ummiha tina beuteung indungna dabah walaya bari eta ieu dabah rutubatun ari pirang-pirang babaseuh najisatun najis qad tuzilwa anu terkadang ngaleungitkeun kana rutubah naon al-amtaru pirang-pirang hujan wa qad la tuziluha jeung terkadang teu ngaleungitkeun ieu amtar kana rutubah wa makana jeung teu kabuktian kanjeng nabi ya tarju eta ngariksa kanjeng nabi ana tina rutubah wa kana jeung kabuktian nabi jeung asam kabeh yang sunah eta lempah ieu nabi jeung asam kabeh upatan bari pirang-pirang anu nyeker teosna dituruki di pirang-pirang jalan wa bini ali jeung kalon make pirang-pirang senal wa salluna jeung salat ieu nabi jeung asam kabeh ma sarta ni'a waya jadi sunat jeung salih ieu nabi jeung asam kabeh ala torobil urentana wayang sunat jeung lempah ieu nabi jeung asam kabeh pitilina tanah min gori hajatin tina teu aya pangbutuh wa kanu jeung kabu ieu nabi jeung asam kabeh layang sunat eta para lempah ieu nabi jeung asam kabeh fil bawali ina tiki wal udrati jeung tai walaya dari sunat jeung diuk ieu nabi jeung asam kabeh alaihi madina luhureun ieu bawa jeung udrah waya tanziuna jeung ngabersihkeun ieu nabi jeung asam kabeh min hutina ieu kullun min bawa wal udrah kulunnya bawa umroh wa mata jeung iraha taslamu salamat naon asyauri pirang-pirang jalan gede anu najasati tina pirang-pirang najis maka trotil kilabi sarta lomana pirang-pirang anjing wa abwaliha jeung pirang-pirang sikina ieu kilab wa katrotil dawabi jeung lobana pirang-pirang tutumpakan wa arwahnya jeung pirang-pirang tai na ieu dawam Walayan bagi jeung teu pantos naon annadunna ieu nyangka urang sareah anna asoro kana saeutuna pirang-pirang mangsa
awil amsal atau pirang-pirang kota talipu eta beda-beda ieu aksor fi misli hadza dina pantarna ieu kasrot kilan hatta yudonna yang disangka naon annas sawariya satuna pirang-pirang jalan gede kana eta kabuh sawari tu salu eta dikumah ieu sawari di asrihim dina zamana tapi mangsana di asrihim dina zamana ieu nabi da asam kabeh au kanat atawa kabuktian ieu sawari tu rasul eta dijaga ieu sawari dina dawabi dina pirang-pirang tumpakan ayat tak jauh muara adalika saritu tugsalu tuhrasu maklumun eta dikanyaokeun naon istialatum mustayana yazalik dikanyaokeun bil adati qadat qatan kalawan pasti padalla ala annakum lam yahtarisu illa min najasatin musyahadatin padalla atun rukeun ieu istihalah ala annahum kana nabi di asam kabeh lam yahtarisu eta tengarik saya nabi di asam kabeh illa min najasatin ayatin najis musyahadatin anu ditingali eta tingali musyahadatin ditingali au alamatin atawa ciri ala najasati kana najis dalatin anu rukeun al aini kana zat yang najis pamazanu tanapun ari sangka al-ghalibu anu ngalindi allazi anu pamazanu tanapun ari sangka al-ghalibu anu ngalindi allazi anu yustafaru dipentah rempug sahaman jame roda anu ngabalikeun ieu man ada rohima kana pirang-pirang dirham dibalikeun ila majarya ahwal kana pirang-pirang tempat dan pirang-pirang tingkah falam ya tabiru tah eta teu ngarekan ieu ulama kabeh hukana donu golim khobar tina wa amadan alam ya tabiru daya bertengarekan ulama kami kana donu golim wala jeung ari ieu lam ya tabiru inda syafi'i eta mungu imam syafi'i rahimahullah wa ya syafi'i ya ro eta neka digeus ya syafi'i anna ma al-qalila kana saya tidak saetik dan justru eta najis ieu ma al-qalil min goeri pagoyurin tina tekalawan darobah wafiin anu tumida. Ini dalam yaza karena teren-eren sahabat yarhuluna eta asup sahabat kami alhamamati kana pirang-pirang wese. Waya tawadduuna jeung wudu ieu sahabat kabeh minah yadi tina pirang-pirang talaga teh balong. Minah yadi tina pirang-pirang balong wapiha alma amiyahul qalilatu wapiha jeung etepna yahian almiyau ari pirang-pirang tai al qalilah masaetik wal aidi jeung ari pirang-pirang leungeun al musalifat anu beda-beda tu masu eta diteleumkeun ieu aid fiha dina ieu miyah ya qalilah ala dawami atapan kana salawasna wa hadza qati'un fi hadzal qardi wa hadza sareng ari ieu lam yaza ashabatu yanquluna qati'un pasti fi hadzal qardi dina ieu pamaksudan wa ma masabata jeung sama sadat naon jawaju tawadui meunang wudu min jurati nasraniya tina gentongna awewe bangsa kafir nasrani sabata kang tetep naon jawaju syurbi meunang nginumna ieu ma'u ada naon ma'u wal kuhiko jeung dikiaskeun naon hukmul hili hukuman halal bi hukmin najasati kana hukuman najis Fa'in kila nyusapkeun naon laya juzu apa laya juzu.
Raya juzuk temenang naon kiasul hilik nyaskeun halal najasati kana najis. Irkanu karena kabuktian sahabat kabeh ya tawasauna eta gegemaran ieu sahabat kabeh ti umuri taroti dina pirang-pirang perkara pirang-pirang susufi. Waya tarizuna jeung ngariksa sahabat kabeh min syubuhatil harami dina pirang-pirang anu saliru haramna. Goya kataruzi kalawan antek ngariksa. Papaya paksa kumayu kosu dikiaskeun ieu hilu alaiha kana najasa gitu pain gila teu meunang nyiaskeun halal kana haji sabar kana sahabat jejemaran dina urusan susuci mah ngariksa kalawan antek ngariksa dina anu saliru haramna ek dikumafiaskeun hilu kana najasa kuana pain gila kuana pangutak-suri. In urida lamun dimaksud biku ieu kiasul hili ala najasah. Kiasul hili ala najasah. Naon anaum saestuna ieu nabi jeung ashab kabeh sallallahu eta salat ieu nabi jeung ashab kabeh ma najasah sarta najis. Wa salatu jare salat ma sarta najasah maksiatun eta maksiat. Wa ya jare salat imaduddin eta tiang agama. Pabisa tah eta goreng suara naon aldonu nyangka ka sahabat balik wajib naon anak tak tidak ia mekan kun urang variasi di sahabat kabeh annahum kana sana sahabat kabeh ifarzu eta malik ngariksa sahabat kabeh an kulli najasatin tina sakur najis wajib anu wajib naon ijtina buah ngajauhan kana najasah. Wa inna mata samu jeung pasti nang murahan ieu sahabat kabeh murahan dina hadis hayatu lam yajib sakiran teu wajib ieu iji tina buha wa kana jeung kabuktian fi mahalli tasamumhim eta tetep dina tempat mumurahan ieu sahabat kabeh naon hadis suratu ieu gambaran allati anu ta'aradu palawanan pian ilati surah naon al aslu asal wal golibu dan golib. Pabana tu pertela naon annal goliba saetuna perkara anu golib allazi anu la yastaidu teu nyaranda ieu lazi ila alamatin kana ciri tata allahu anu sumanta ieu alamat bi ainima kana gatiana perkara fihi anu ada resep dina ieu emat annadru ari pembicaraan teh komentar. Mutrohun esa anu dibuang atau dipikeun dibuang wa masawaruhum janapun ari gawe apik nah ieu sahabat kabeh sil halidina perkara halang sakana saeta kabuktian ieu tawaruhum ditori kita takwa eta ku perjalanan takwa awalnya tori kita takwa tarkuma eta ninggalkeun perkara laba sanu teu aya mandaratna eta dikuyeun mah mukhaffatama karena mikasieun kana perkara di anu eta ieu mah baksun ari mandarat di anna amro amwali karena saetuna urusan pirang-pirang harta banda mahupun dikasieun wa nafsu jeung hari nafsu tamilu eta condong ieu nafsu ilaya kana amwal ilam tudbat lamun teu dipengkep teu ditahan lamun teu dipengkep ieu nafsu ana tina amwal. Wa amrut taharati jeung ari urusan susuci lain saetan teu amrut taharo kadalika etanya kitu saperti amrul amwal. Pakodim tanan taekun ari maka tegah sapa ipatun sagolongan minum ti sareng sahabat kabeh anu halalitina perkara halal almah di anu malas Allah salana sifat ayus gila karana mikasieun yang nungkulkeun ieu halal qalbahu kana hatena ieu kullun minas minatta'ifah ada mah ieu teh mari maka tegah sagolongan dengan sahabat mina halal ieu mahdi sifat ayus gila karana yang nungkulkeun ieu halal nyibukeun ieu halal qalbu kana teh kullun minatta'ifah Wakil hukia dengan diceritakan an wahidin tiga masaidi minhum ti sapana sahabat kabeh naun anau saetuna wahid ieu taraza eta ngarik saya wahid
tina wudu bima il bahri kucai sagara wa huwa berarti ma il bahri at-tahuru kana suci alam melas Fal istiraku bidzalika layak dahu fil gordil ladzi ajma'na fihi. Fal istiraku tarif beda bae bidzalika fal istiraku tarif bedana. Bidzalika tu halan jeung hilu jeung najasah. Hilu jeung najasah. Layak dahu eta penyataan istirak Pilgordi dimaksud allazi anu ajma'na rempung urang serea pilih lagi rempung ala anak sana urang serea najri eta ngajalankeun atana tingalakukeun urang serea piha dalam mustanadi dina ieu tempat panyarandean ngajalankeun ala jawabi kana jawaban allazi anu qaddamnahu geus ngalakeun kuring bukan lagi jawab Fil mustanadayani dina tempat panyarandean dua asadiqoyani alpiraduana. Wala nusallimu jeung taslim pasrah tengah iyahan. Wala nusallimu jeung taslim urang serea kana perkara zaparu anu nyarioskeun ulama kabukana mah min anna kasrata harami buktina sae min anna akaro buktina sae teu loba wa tari akar al-haramu eta perkara haram. Li anna mala. Taslim urang serea kalau dicaritakeun ku ulama. Nyata nu leuwih loba harta banda teh haram. Li anna mala karena satuna harta banda wa in kasurat jeung sanajan loba naon usurub pirang-pirang asana mel palaesa tah eta henteu diwajibin eta wajib. Palaesa tah etan teu ieu mah palaesa tah etan teu ieu mah diwajibin eta wajib naon ayyakuna yen kabuktian di usulihi eta tina pirang-pirang asana mah naon haramun terharam bali amwalu balik tarik pirang-pirang harta banda mawjudat wa dipangyan ayo ma dina poe ieu mimma eta tina sapalina perkara harta banda tatoroko anu datang naon abdul muzalim ila usuli ba'diha kana pirang-pirang asa sapalina ieu ma mata kasih semua suanya mimma perkara tator datang anu muzalim usuli ba'diha kana pirang-pirang asa sapalina ieu ma duna ba'din teusadeuy wa kama annal ladzi jeung saperti anu saestuna perkara harta banda juga tadau anu dimimitian naon wasbu ngagasabna ladzi ala yauma dina faya wa etri ladzi al aqallu eta anu leuwih saeutik dia indopati kudu sarandekeun atanapi dinisbatkeun ilama kana perkara harta banda layu sabu anu teu digasab ieu ma wala yusraku jeung teu dipaling ieu ma Fahakaza kullu malin fi kulli asrin wa fi kulli aslin. Fahakaza tahya tanya kita seperti akal kullu malin ari sapur-sapur harta banda fi kulli asrin ina saban-saban zaman wa fi kulli aslin ina saban-saban asal. Palmang subuh atuh ari anu digasab min malid dunya tina harta banda dunya wal mutanawalus jeung anu dirawat ditokot fi kulli zamanin dina saban-saban zaman dia pasadi kalawan karusakan dia idopati kudu sarandekeun ilahi dua sampai magsub aqallu eta leuwih saeutik walasna jeung henteu kuring nadri eta nyaho kuring anna hadzal far'a kana sayyidahan dia ini kalawan datri hadzal far'a min ayya ismaini eta inu mana bagian dua pala nusalimu atau tepasrah urang serea anna goliba kana galib
tahrimu eta haramna ieu hadzal far'an. Painau karena setuna kalakuan jeung tingkah amaya jiru seperti yang tambah naon amang subuh harta banda digasab ditawal di kungana ya jiru eta tambah naon gueru mangsubi salian digasab ditawal di kungana payakunu atu kabuktian naon para aksari dahan anu loba lama sabari misti tikuli asrin ila saban-saban zaman wa zamanin jeung tegasna zaman aksaro obayakunu aksaro eta dari lobat balia golibu balik saari anu galib anu buba eta saestuna pirang-pirang pikiran al mangsubat anu gasab tu sobu eta digasab ya hubub lil akli karana idahareun lain bini lain pikeun bini wa qaza al hayawan wa mansubatu aktaruha yukalu wala yuktana litawaludi wa qazalika jeung nya kitu saperti hubub al hayawanatu ari pirang-pirang hayawan al mansubat jasad aktarwa eta ari kalobana hayawanat yukalu eta idahar ya aksar wala yuktana jeung teu diingu ieu aksar litawaludi karena nganak sinanganak pakai pak tangkuma yukolu diucapkeun naon inna lapat inna puru al harami saestuna pirang-pirang dahana perkara haram aksaru eta leuwih loba walam taja jeung teureun naon usulul halali pirang-pirang asana perkara anu halal aksaro eta leuwih loba lam taja aksaro eta leuwih loba din usul harami tibatan pirang-pirang asana perkara anu haram wal yatafaham al mustarsyidu min hadza tariqo ma'rifati aksari wal yatafaham jeung kudu nuntut ngarti teh kudu ngarti wal yatafaham jeung kudu ngarti sah al mustarsidu jalma anu nyupri pituduh nyupri ngarti min hadza tina ilam tazal usul halal wal yatafaham jeung kudu maham nuntut maham teh al mustarsidu jalma anu nyupri pituduh minaga tina ilam saja maham tariqo ma'rifati asari kana perjalanan nganyaokeun anu leuwih loba painna zahu painau karana tariqo ma'rifati aksar muzillatu qadamin eta nyoledatkeun dampa suku hese sekarang muzillatu qadamin eta nyoledatkeun dampa suku wa akharu ulama jeung ari para ulama yang lituna eta nyalahan ieu akharu ulama kabeh ti dina ieu tariqo ma'rifati aksar pakai patuh eta komo eta kumaha katanya pakai pada eta komo al awamu arep pirang-pirang jam bodoh hadza fil mutawalidati minal hayawanati wal hububi hadza ari tariqo ma'rifati aksar fil mutawalidati eta tetep dina pirang-pirang anu nganak minal hayawanati dina pirang-pirang hayawan wal hububi jeung pirang-pirang sekian sama ma'adinu ta'anapun ari pirang-pirang barang tambang fa'inna ta'etak ma'adin mikhlatun eta saperti kantong musabbalatun au dicawiskeun ya kedua nyokot kana ma'adin di biladi Turki di pirang-pirang negara Turki wa goeriha jeung biladi Turki samanjama sya'a anu karak ieu mah walakin qad ya'khuzu jeung tetapina terkadang nyokot sa
asalatinu pirang-pirang raja ba'duha kana sapalihna ieu ma'adin minhum ti man kabeh au ya'khuduna atawa nyopot isalatin kabeh al aqalla anu leuwih saeutik la mahalata bari misti lal aktar teu nyokotkan loba wa man haza minas salatini makdanan paldolamati biman jinnasi waman diatapkeun kana mansya'at waman jeung jalma kaya ya kedua bila dituri oleh mansya'at tanya syaratkan. Waman jeung saja mahaza anu meunang ieu man minas salatini ti berang raja makdanan kana makdan pal dolama utah ngadolin ieu manu kana makdanan biman innasi kunyegah ka jama-jama minutina makdanan fa amma ma'tah anapun ari perkara ya kulduhu anu nyokot kana ieu ma sa'al afidu jaman nyokot minhu tina makdanan paya kudu ta nyokot ieu akhir hukana ma minas sultani diraja diujratin kalau make buruhan wasu ya kosong anu eta sepina kalakuan jeung tingkah ya juzu eta menang naon ieu al istinabatu nyuprih ganti atau pinyin ganti di isbati yadi dinatapkan tangan kakawasan alamu bahati karena berang dimenangkan wal istijari jeung muruhkeun alaya kana mubahat pal mustajaru alal istisqoi iza haza al ma'a dakhala fi milkil mustaqilah wasaqo al ujratan pal mustajaru tahari jama anu dititah buburu alal istiqoi kana ngalasai Iza haza eta di mana-mana menang ieu mustajar al-ma'a kana sai dakhala tasub ieu ma'a fi milkil mustaqi dina milikna jama anu nitah ngalasai lahu ka mustajar wasaqo jeung ieu mustajar al ujrata kana buruhan pakagali kata etanya seperti mai anailu ari ngarawat makdan atau menangkeun makdan anailu ari menangkeun makdan ya teh kana parogna Faiza parrokna di mana-mana ngadahanan urang Korea. Ala hadza ana sahih wa sahihu annahu sahih. Lam tahrum tahsaran. Naon ainu zabi gatiana emas. Illa ayu qaddaro ani yang dikira-kirakeun. Naon zulmuhu zalimna yasuatan mufradin illa ayu qadaro ang yang dikira-kira naon zulmu zalimna yasuatan zalimna binuksoni ujrati amali ku ngurangan buruhan pagawean wa zalika itu nuksoni ujrati amal qalilun saeutik bil idopati ku disarandekeun ka
kana nyumponan buruhan amal. Saya keayatan deui nya. Olilun eta saeutik dia idopati ku disarandekeun kana nyumponan buruhan amal. Summa la yujibu tuluy teu ngamistikeun ieu nuksani ujrati amal. Tahrima aini zabi kana ngaharamkeun zati anak emas. Bal yakunu balik takabukti sultan. Zaliman zalim. Dibako ieu ujrati ku tetepna buruhan. Fi zimmati dan tetaungan dan hutangna. Fi zimmati dan tetaungan sultan. Wa amma daru darbi janapan dari tempat kita. Palaisa ta eta lain naon azhabu emas al-khariju anu kaluar min hatini dari darbi min ayani zahabi sultani eta tina pirang-pirang zatiana emas raja emas raja allazi anu wasobahu ngagasan ieu sultan ukana zahab rekana azi nah ukana zahab wa zalama jeung ngadolim ieu sultan di kuzab annasa pajama-jama balik tujaru balik kari pirang-pirang dagang ya miluna eta mawa ieu tujar kabeh ilaihim ka ieu ada mah ahli darbi kabeh ahli darbi kabeh azhaba anak emas almas buka anu dibalokan awin nasda atawa kana duit arrodi anu goreng wayasta jiruna jeung nyitah buburu teh muruhkeun wayasta jiruna jeung nyitah buburu atau muruhkeun ieu tujar kabeh ka ahli darbi kabeh alas sabti jeung nyitah buburu ieu tujar kabeh kali darbi kabeh ala sabti kana ngabalokan wa darbi jeung nyita waya tuduna jeung nyopot itu jar kabeh mislama kana pantarna perkara salamu anu masrahkeun itu jar kabeh hukana ma ilahin ka ahli darbi kabeh illa syai'an aing perkara qalilan anu saeutik ya rukunahu amingakeun ieu tujar kadu kana syai'an ujrotan bari jadi buruhan lahum pikeun ahli darbi kabeh alal amali karana pagawean wadzalika jaizun wadzalika jeung ari itu ya khuduna misla waznina jaizun eta meneh Wail purido jeung lamun dikira-kirakeun naon dana niru pirang-pirang dinar mangsubatun al-gigasam. Dikira-kirakeun nyen dana niri sultani tina pirang-pirang dinar naraja. Bahwa bil idopati ila malik tujari aqallu. Bahwa sahar ieu. Dana nirma berubah adanya dia idopati ku disarandekeun ada dinisbatkeun ila malik tujari kana harta banda na keur dagang aqallu eta leuwih saeutik lamah lasa bari misti Na'am aswatonu yadlimu ujaro'a ahli darbi bi ayyakhudha minhum duraibatan bi annahu khassasahum biha min basanati hatta tawafar alaihim ma'u Naam benar ia jaizun tadi teh walitu ya'khuduna jaizun eta meunang Asultanu ari raja yadlimu eta ngadolim ieu sultan ujaro dari darbi
kapirang-pirang jalma anu buburu di tempat nyita. Dalina di ayat huda kaya kaya nyokot iya sultan. Minhum ti ujarok kabeh. Duroebatan. Duroebatan kana bebenangan anu saeutik. Lianaum karena saya kuna sultan khososohum etanang tukeun ieu sultan ka ujarok kabeh. Dia tu ieu duroebah. Min bayani sairin nasi tina antara nasi jama-jama hatta tawafar tinggal sampurna alaihim kaujarok kabeh naon malun harta banda bihasmati sultani ku sabab ditika era maksudnya maka pangkatannya bihasmati sultani ku sabab kapangkatan raja bersama kapangkatan raja. Pama tari perkara yang kudu nyokot kana ieu emas sasul raja iwadun eta diganti an hasmati tina pangkatna sultan. Wadalika jaritu ma ya'khudhuhu min babiduni eta tina warna dalil. Awa diari ma ya'khudhuhu qalilun era satik. Dia edokasi kursaran beken ilama kana perkara ya ruju anu keluar ieu ma nyindari barbi tina tempat nyitap palayu salamu tuluy teu dipasrahkeun ieu ma li ahli dari barbi ka ahli tempat nyitap wasultani jeung raja min jumlati ma eta tina jumlahan perkara ya haruju anu kaluar ieu ma minhu tina ieu ma ya'khudhu sultan bada min jumlati mina mi'ati tina 100 min jumlati ma eta jumlahan perkara kaluar ieu ma minhu itu ma ya'khudhu sultan mina mi'ati tina 100 wahidun ari sahiji wa huwa dari wahida musyuru musyairi eta 1/10 tina 1/10 detik. Pakai patah kuma yakun kabuktian naon huwa ieu ma ya'khudhu sultan al aktsaro etan loba. Pahazi ta'riy nama taqriratul mazkurah waqaf taqriratul mazkurah. Jadi ketetapan ceritakeun taqriratul mazkurah agol itu eta pirang-pirang kasalahan sabakot anu nilainya bolit ila qulubi kana pirang-pirang hate bil wahmi ku sabab ciptaan wa tasyammal jeung singkil dikajinya kana mapae kana agolit saja matun jama loba mimanti saja mas toko anu tipis kana lemah nawan dinuhum agama man kabeh hatta qobahu sehingga ngagorengkeun ieu jamaah kabeh alwaroa kana ati wasaddu jeung nutupan ieu jamaah kabeh babau kana pintu nawaro wasak mau jeung hitung-hitung goreng kana pingarekan goreng ieu jamaah kabeh tamyi zaman kana ngabedakeun jama yumayizu anu ngabedakeun ieu man bayana malin antarana harta banda anu halal wa malin jeung harta haram. Wazalika itu istakbahu ainul dolali etadat ainul bid'ati etadat yana bid'ah wa dolali jeung sasar payun kila ngucapkeun naon falau kudiro salamun dikira-kira ke naon bola batu harami ngalindihna perkara haram naon bola batu harami ngalindihna perkara haram wa qadih talaqo ya tunarima campur naon gue rumah sulin salian diringkas di gue rumah sulin kana salian diringkas pamaza kernaon perkara sakuluna eta ngucap aranjeun kabeh tihi dina ieu malia makhluk bari mafhum tina istalaqo pamaza ternaon perkara sakuluna eta ngucap aranjeun kabeh teu malil makhluk
di dalamnya pun di mana-mana tekabuktian sia aini ada tetap dina datiana harta banda al mutanawali al dirawat naon alamat pun ciri hoson tangtu para pulut tamucap kuring allazi ari perkara narohu kang ningali teu berpendapat allazi ari perkara narohu anu ningali kuring bukan lazi anak tarkau eta saestuna ninggalkeun malia makhluk waraun eta api wa anna ahlau jeung saestuna nyokot ieu malia makhluk wa eta teu ahlau biaromin eta haram li anna aslasana alhilu eta halal wala yarfau jeung teu leungit ieu hilu illa bi alamatin angin ku ciri muayyinat anang tukeun kama seperti perkara titini sawari anu tetep dina taneuh pirang-pirang jalan gede panado irihi jeung pirang-pirang pantarna ieu tini sawari bal azidu balik tambahan kuring wa aqulu jeung ngucap kuring laot tobako lamun ngaliputan teh ngawalatrakan lawan tobako lamun ngaliputan naon al haramu perkara haram adunya kana dunya hatta ulima teh dikanyaokeun yakinan kalawan yakin naon annau satuna kalakuan jeung tingkah lam yabko eta tetep ye hilu perkara haram dunya lakun tu ayakin bukti kuring akulu eta ngucap kuring nasa nipu lapan nasa nipu nasta nipu ngamimitian urang sarea tamhida suruti kana ngadadasaran pirang-pirang syarat min waktina tina waktu urang sarea wana pu jeung hampura urang sarea amma tina perkara salapan pila ieu mah wana kulin ucap urang sarea ma lapan ma ari perkara jawaza anu ngaliwat ieu mah hadau kana batasna ieu mah in apasa eta narima balik ieu ma iladi di kana lawan emat pamah ma haruma atun sama saharam naon al kullu sakabehna halal tahala naon al kullu sakabehna wa burhanuhu jeung ari dalilna ieu majawaza hadauin akasa majawaza hadauin akasa anau eta satuna kalakuan jeung tingkah ida waqaat eta di mana-mana tumiba naon hadi waknya tu ieu mas tumiba fal ihtimalatu tadi pirang-pirang kapantesan khamsatun eta lima dua artinya khamsah ayu qala eta yang diucapkeun naon yada'u ningalkeun saha annasu jama-jama al-aqla kana dahar hatta yamutu dengan maut ieu nas kabeh dengan maut ieu nas kabeh min indi akhirihim tisandingan anu pang akhirna ieu nas kabeh hiji tah tong ting dalahar kana sina marawat kabeh hari kabeh kumaha mah jadi haram mah dua-duana ayat nasiru eta yen nalap cukup ieu nas kabeh minha tina dunya ala konroti kana saukuran madara atau pada pangabutuh ala konroti kana saukuran pangabutuh wasadir romati jeung nutupan roh yuzajuna digiringkeun ieu nas kabeh alaiha kana ieu amwal ayaman dina pirang-pirang poe ila mauti nepi ka maut asailotna ayu pola eta yen diucapkeun naon yatanawaluna narawat atau nyokot ieu nas kabeh podo hajati kana saukuran pangabutuh kae pasau kumaha bae karep ieu nas kabeh sirkotan maling pagos banjeuna dasa buat parodian jeung silih redoan
min gori tamizin tina tekar ngabedakeun baina malin antara harta nu halal wa malin jeung harta nu haram wajiatin jeung jiat anu halal wajiatin jeung jiat anu haram. Arabi kopatna ayat baku etayan turut ieu nas kabeh surut pasari kana pirang-pirang syaratna agama. Waya sakni puna dengan nyetian ieu nas kabeh kowa hindau kana pirang-pirang qaidahna syarat. Min gori kisorin tina tekan malap cukup ala qori hajati kana saukuran pangabutuh. Al-qawmi kalimana ayak tasiru eten ngalap cukup ieu nas kabeh ma'a suruti sari sarta pirang-pirang syaratna syarat. Alat cukup ala qadri hajati kana saukuran pangabutuh. Amma awalu anapun anu kahiji ihtimanu kahiji mana tadi yada anasu al-qul al-aqla pala ya pak eta teh samar naon butlanu batana ya awal wa masani jeung anapun ari anu kadua ihtimanu kadua pabatilun ta eta batal qatan kalawan pasti. Ya anau karena setuna kalakuan jeung tingkah idak kasoro eta di mana-mana ngalak cukup sana sijaman jalma alasan diromake anutupan roh wa sujud jeung digiringkeun ieu nas kabeh au qawatin dina pirang-pirang waktuna nas kabeh ala dopikan lemah pasa tah masfur pihim di nas kabeh naon al mautanu pasata masur pihim di nas kabeh naon al mautanu maut pirang-pirang maut naon al mautanu pirang-pirang maut pirang-pirang maut wabatolat jeung bata teruksak wabatolat jeung bata barusak naon al amalu pirang-pirang pagawean wasina atu jeung tegesna pirang-pirang pagawean makorobat jeung ruksak naon adunya dunya bil kulliyati kalawasa masakali wapi khorobi dunya jeung adalah tapina ruksakna dunya khorobud dini ari ruksakna agama li ana dunya mazra'atul akhirati eta tempat tanduran akhirat. Wa kamul hilafati jeung ari pirang-pirang hukuman menjadi khalifah kahalifahan teh wa kamul hilafati jeung ari pirang-pirang hukuman jadi khalifah wal qada'i jeung hukuman wasiasati jeung pirang-pirang pelaturan bal aksaru ahkamnya fuqahi bahkan kalau lobaan balik taknya ya kali-kali itu wa kamu hilafannya qadai wasati bal aksaru ahkamnya fuqahi balik tak kalau lobaan pirang-pirang hukuman fikih maksuduha eta ari au dimaksud ku ieu ahkamu hilafah ahkamu qada maksud wa eta maksud ku ya akam lahil apa hidup masalih dunia eta ngariksa pirang-pirang kamaslahatan dunia liyatimma supaya yang sampurna dia ku ya masalih dunia naon masalih dini kamaslahatan agama wa masal itu jeung anapun ari ihtimal anu katilu bahwa jadi salih al ikisaru eta ngalap cukup ala qadi hajati kana saukuran pangabutuh min gori ziaratin pina telah nambahan alikana qori hajat mata siati sarta nyarwakeun bayana malin ansa antara tahun halal wa haramin jeung haram dilegas biku ngagasab wa sirqati jeung maling wa taradi jeung sendiri doan wa kayatama ittafaqo jeung kumaha bae kabuktian ieu iktisor bahwa ta ari ieu khobar tina wa amma salisu wa al iktisaru ala qadi hajat min walijatin alaihi mata siatin baina malin wa malin ya wasbi wasirqati wa taradi wa kayat nama ittaqqa jeung kumaha bae kabukti iktisar bahwa kaya tari salis Robun eta ngalengitkeun lisad disarni kana nutupanana syarat bainal mufsidina antarana jalma anu gawe karuksakan kabeh wa baina anwa'nya fasadi jeung antarana pirang-pirang warna karuksakan patam tandu atuh manjang
naon al-aidi terang-terang lengan bilgos diku ngagasan wasir koti jeung maling wan wa idulmi jeung terang-terang wana dolim. Wala yumkinu jeung tekongang naon sajruhum nyegah ka nas kabeh min hutina tamtadu al yad atanapi madu yad mangga. Wala yumkinu jeung tekongang naon sajruhum nyegah ka nas kabeh min hutina ieu tamtadu yad. Yaquluna karena bakal ngomong nas kabeh. Laisa lapan laisa henteu kalakuan. Ya tamayazu eta narima beda sasoi buayadi zaman ngabogaan tangan kakawasaan narima beda istiqokin kungahak beda anak si urang Korea painau karena saya tuna ada mah haramun eta haram alai kasoi buayan wa alaina jeung ka urang Korea wa buayadi jeung arja ngabogaan tangan kakawasaan lau tepikeun dua yan kodua hajati ari saukuran pangabutuh pakat wungkul lain kana talamun kabuktian sahwa ya dua yan mutajan ekonomi kabutuh fa inna fa saituna urang sarea aya deui mutajuna ekonomi kabutuh kabeh lain kana jalamun kabuktian naon alazi perkara aqadu anu nyokot kuring kana ieu lagi pihakna kuring zaidan edo tambah ala hajati kana pangabutuh pakoda sarofuhu ta estu maling kuring hukana lagi jawab tina wain kana allazi akhatu pihak zaidan jadi pakoda sarofuhu ta estu maling kuring hukana lagi mimman tijamai wa anu ari ieu lazi zaiduna etnu tambah ala hajati kana pangabutuhna men yaumahu dina poeana men wa idalam yada wa idalam yuroi jeung di mana-mana teu ngariksa ieu men hajatan kana pangabutuh wa idalam yuroi jeung di mana-mana teu ngariksa ieu men hajatal yaumi kana pangabutuh dina sapoe wasana dina sataun pama tari naon allazi eta perkara yro'a diriksa ieu lazi wa kaifa jeung kumaha yudatu di palengeran ieu lazi wa hadza sareng ari salis ternyata ihtimalus salis wa jeung salis ya di eta ngadatangkeun ieu hadza ilabut lani siasat syar'i kana batana ruksakna kana batana pelaturan saran wa ijro'i ahli fasadi jeung ngawutuhkeun ahli karuksakan dia fasadi kana karuksakan pala yabqu atuh tetep naon illa ihtimalu aing kapantesan arul ropat bahwa jadi ihtimalu robi ayu qala eta yang diucapkeun naon kullu diyadin kullu ziyadin ari sakur-sakur jam ngabogaan kakawasaan alama kana perkara iyadi anu tepna tangana ye kullu ziyad wa huwa barare kullu ziyad awala eta lu utama di kana ye ma iyadihi la yajuzu eta teu meunang naon ayu qada yang dicopot ye ma iyadihi min huti kullu ziyad firqatan kalawan dipaling wagos pandeng digasam bal yukhadu balik cari cokot ieu mati yadihi balik cari cokot ieu mati yadihi diri dau kalawan ridho na ye kullu diyan wa tarodi jeung ari silih ridwan huwa eta tarodi tariqus syar'i eta pernyasaran wa idalam yajuz jeung di mana-mana teu meunang ieu akhdhu atanapi ayu khadaminhu nangat ayu khadaminhu wa idalam yajuz jeung di mana-mana teu meunang ieu ayu khadaminhu illa bitarodi aing kalawan silirdoan palit tarodi ta tepikeun silirdoan aya deui min hajun ari jalan pisar inasara
kata Allah ku anu tumante di kana min haji naon amal salih pirang-pirang kamaslahatan Pailam yusabar talamun kudirekan min haji palam yatahayyan tahan penarima tangtu naon asut arodi asana ridwan wa ta'at salat jeung kosong naon tafsilu inti kanana ieu tarodi rinciana naon tafsilu inti kana ieu tarodi wa amma ihtimalu khamis jana per ari kapan dengan kalima wa jadi ihtimalu khamis al iktisaru eta ngalap cukup ala qadri hajati kana kurang pangabutuh mal iktisabi sarta kasabi parikisar iku priasara min ashabil aidi pirang-pirang jaman ngabogaan pirang-pirang tetangan kawasan bahwa tah eta ari ihtimalul khamis allazi eta perkara narau anu nyari kedudukan lazi la ikon kana anu pantes dia waroi kana api liman pikeun jama yuridu anu ngamaksud ieu man suruka torikia akhirati kana nempuh jalan akhirat walakin la wajah jeung tetapna teu aya jalan eta rasat li ijabi pikeun ngawajibkeun aya ihtimalul khamis ala kapati kasakabehna jama wala jeung teu jalan li khalis pikeun ngasupkeun aya ihtimalul khamis sifat wal amati dina fatwa na kalau bana jama li anna ideal dolamati karena saya tunap pirang-pirang leungeuna pirang mengdalim tantandu eta bakal manjang bakal nyokot tantandu eta bakal manjang ieu aidul dolamah ila ziyadati kana tambah ala qurri hajati kana sakurang pangabutuh fi aidin nasi anu letepna pirang-pirang tangan jama-jama wa kaza jeung etanya kitu saperti tamtadu aidi surroki ari pirang-pirang leungeuna pirang-pirang maling wa kulluman yari sakur-sakur jama gua laba anu ngalindi tengelehkeun wa kulluman yari sakur-sakur jama gua laba anu ngalindi ieu man salaba eta ngarampas ieu man wa kulluman yari sakur-sakur jama wajada mangyan ieu man pursatan kana kesempatan saroko eta maling ieu man wa yaqulu jeung ngomong ieu man bakal ngomong ieu man la haqo teu aya hak eta dasar lau pikeun sohibul yan dama sohibul yan illa fi qurri hajati aina sakurang pangabutuh wa ana dari kuring muhtajun demi kabutuh walayam kok jeung tetep naon illa ayyajiba anu yen wajib ala sultan ka sultan tetep wajib ka sultan naon ayu rija yang ngaluarkeun ieu sultan kula ziyadatin kana sakur-sakurang tambah ala qurri hajati kana sakurang pangabutuh dikaluarkeun min haidil mulati tina pirang-pirang tangan pirang-pirang jam ngamilik wa yastau iba ayu rija wa yastau iba jeung awalakana sultan dia punya ziyadah ngawalakana ahla hajat kali butuh wa yadurra jeung ngubengkeun nguirkeun jeung ngubengkeun ieu sultan ala kulli kasakabehna jama al amwala kana pirang-pirang harta banda yauman sapoe payauman tulis sapoe awasanatan atawa sataun pasanatan tulis sataun wapi jeung eta tetep dina ieu wujub akana pi ayyajiba ala sultani ayyuhrija yajiba ala sultani ayyuhrija jeung era tapi yajiba ala sultani ayyuhrija taklipun ari maradi satapun anu ngaliwat batas wa tabi'u amalin dengan merekeun pirang-pirang harta banda amma taklipus syatatu anapun ari taklipus syatat maradi anu ngaliwat batas bahwa tari taklipus syatat
anna sultana eta setuna raja layak biru eta moal kawasa ieu sultan ala yami kana ngalakonan bihaza kana ieu ayyuh rija kulaziana ma'a kasratil khalqi sarta lobana maluk bala yatasawwaru balik teu kagambarkeun naon dalika itu ayyuh rija aslan sama sekali wa mata jeung anak tuan arina memorekeun harta banda awak saya tadi tadi annama eta saetuna perkara fadula anu leuwih ieu emma ani hajati tina pangabutuh mina pawaki tina pirang-pirang bubuahan waluhumi jeung pirang-pirang daging waluhubi jeung pirang-pirang sedikit yang bagi eta penting eta pantas yang bagi eta penting naon ayyul ko yang dialungkeun ieu ma padula fil bahri di sagara ayutroka atawa ditinggalkeun ieu ma padula hatta yata apana sehingga yang bau ieu ma padula fa innal ladzi khalaqahullah fa innal ladzi karana saestuna perkara khalaqu anu ngadamel kana ieu ladzi sampai Allah dina pawaki buktina pirang-pirang bubuahan walau bubi jeung pirang-pirang sekian zaidun etan tambah ala qadri tawasu'il khalqi kana ukuran ieu jamarna makhluk wa tarafuhim jeung enak kali khalqi kabeh pakaya sakuma ala qadri hajatin kana saukuran pangabutuhna khalqi kabeh Suma yu adi tuluy ngadatangkeun naon dalika itu ayyuh rija kullan ziyadah ayyuh ziyadah jelas suku ti haji kana gugurna mengaji wa zakati wal kafarati jeung pirang-pirang kafarat al maliyati anu bangsar dabana wa kulli ibadatin jeung sakur-sakur ibadah nitot anu dicantelkeun ya ibadah bilgina kana sugih anin nasi ti jama-jama tidak asbah di mana-mana jadi sana sujama-jama layam likuna era tengah milik ieu nas kabeh illa qadro hajatin aing kana sakurang pangabutuna ieu nas kabeh jadi moal kosim ngahaji teu wajib zakat moal wajib kafarat samun jama tengah milik diwati kana qadro hajat wa jadi suku tia haji piko goyati hubbi kubi etot nantek nagoreng bal aku lu balik tangucap kuring law waroda lamun datang sa nabiun hiji nabi timit ngajaba zada zamani dina panai zaman lawajaba yakin wajib alaika nabiun naon ayas tak nipa yang ngamitian ieu nabiun al amro kana perkara wa yumahida jeung ngadadasaran ieu nabiun tafsila asbabil amlaki kana ngawintik pirang-pirang sababna pirang-pirang milih sababna ditarobi kusil ridwan wa sairik turuki jeung pirang-pirang jalan wa yabala ayasta nipa wa yumahida wa yabala jeung migawe ieu nabiun ma kana perkara ma kana perkara ia kalau migawe ieu nabiun kana emeh law wajada lamun mangyan ieu nabiun jami al amwali kana sakabehna pirang-pirang sabana halalan berhalal min guri parkin pina beda wani jeung maksud kuring dikauli ku ucapan kuring yajibu alaihi apa yajibu alaihi ai bahasa mah tadi mah kumaha la wajaba alaihi katanya maksud kuring ku ucapan kuring yajibu alaihi apa yajibu alaihi yajibu wajib ayas tahnita alaika nabiyun idza kana di mana-mana kabuktian sa'an nabiyun nabi mimman etatina sapalna jama bu isa diutus ieu man lima salati halki pikeun kamaslahatan maluk bidinihim dina agama na halki kabeh wa dunyahum dina dunya na halki kabeh illa yatimmu karena moal sampurna naon as-salahu kamaslahatan karena moal sampurna kamaslahatan biradiya kapatiku ngabalikeun sakabehna jalma ila qadratik kana saukuran
ila qodlati kana syukuran madarat wal hajati jeung mikabutuh. Ilahi kana ieu qadi darurat butuh yang qadi darurat. Pailam yub'as salamun teu diutus ieu nabiun li sholahi pikeun kamaslahatan lam yajib teu wajib naon haza ieu ayat ta'ita wa nahnu nujawizu ayu qadiru Allahu sababan yahliku bi al-khalqu min akhirih. Wa nahnu jadi wasra nujawizu eta ngamenangkeun urang sare ayu qadira kana yen mastikeun sallallahu Gusti Allah sababan kana sabab yahliku anu ruksak bi ku sabab ya sabab sal khalqu maluk ruksak an akhirin tinu pangpannya khalqi kabeh payat putu atu porot naon dunyana khalqi kabeh waya diluna jeung sasar ieu khalqi kabeh ti dinihim agamana khalqi kabeh waya naon Allah yudillu eta nyasarkeun Allah man kajama ya sunu ngarasakeun Allah waya hadi jeung nuduhkeun Allah man kajama ya sunu ngarasakeun Allah wayumitu jeung ngamaotan Allah man kajama ya sunu ngarasakeun Allah wayuhi jeung ngahirupan Allah man kajama ya sunu ngarasakeun Allah walakinna yang tak kena urang saya nuqadiru eta ngira-ngirakeun urang saya al-amro kana perkara jarian kan berjalan alama kana perkara ulipa anu dibiasakeun ieu mah tak kena ngirakeun al-amro jarian berjalan alama kana perkara ulipa anu dibiasakeun ieu mah maka min sunnatillahi ta'ala buktina kalakuan Allah ta'ala bi akatil anbiya'i dina ngutus pirang-pirang nabi li sorahidini karena kemaslahatan agama wadunya jeung dunia wa li uqaddiru hadza wa qad kana ma uqaddiruhu wa ma jeung ari naon perkara li eta pikeun kuring uqaddiru ngira-ngirakeun kuring hadza kana ieu al amro jarian wa qad kana jeung estu kabuktian bukti naon mak perkara uqadiru anu ngira-ngirakeun kuring kana mah kuring rek ngira-ngirakeun kumaha da geus perkara jadi ayat perlu dikirakeun ku kuring teh palakod bahasa ayat itu ngutus sallallahu Gusti Allah nabiyana kana di urang sallallahu alaihi wasallam ala patratin tepan kana pegat mina rusuli pikiran utusan wakana jeung kabuktian naon Isa syariat Nabi Isa alaihi salam qad mado eta itu liwat alaihi kana syariat Isa naon qoribun anu deukeut min sitti mi'ati sanatin tina 600 tahun wana sujai jama-jama mun qasimuna eta narima kabagi kabeh ilmu kadzibina kajam ngabohongkeun kabeh lau ka Isa dina Yahudi buktina pirang-pirang kafir Yahudi wa abadati awsani jeung pirang-pirang jamat anu ibadah kana pirang-pirang berhala wa ila musaddiqina jeung kajamun ngabenerkeun kabeh lau ka Isa qorsa'a al-fisku fihim qorsa'a etu sumarah maha masyhur qorsa'a etu masyhur atanapi sumaramah naon al-fisku pasek fihim di nas kabeh kamasa saperti yang sumaramah ieu fisku di zaman urang sore al-ana ayeuna wal kufaru jari pirang kafir mukhatabuna eta dihitoban kabeh dipuru syariati kana pirang-pirang dahana agama di salat zakat wal amwalu jari pirang-pirang harta bana kana eta kami amwal fi aidil mukazzibina adalah sapina pirang-pirang tanganna jama anu ngabohongkeun kabeh lau ka Isa wal musaddiqina jeung jama benerkeun kabeh
amma mukazibuna anapun aljaman ngabohongkeun kabeh pakanu tah eta kabuktian ieu mukazibun kabeh ya ta'amaluna eta muamalah ieu mukazibun kabeh di gueri syar'i Isa ku salianti syariat Nabi Isa salam wa amma musaddiquna jeung anapun aljaman ngabenerkeun kabeh pakanu tah eta kabukti musaddiqun kabeh ya tasahaluna eta gagampangan ieu musaddiqun kabeh ma asli tasdiki sarta asana ngabenerkeun kama yatasahalu seperti yang gagampangan hal anayena al muslimun Islam kabeh ma'a anna ahda sarta saytuna mangsa bin nubuwati kana kanabian akrobu eta lebih deket pakana atuh kabuktian non al amwalu harta banda kulluha sageusna sakabehan amwal au aksaruha atawa kalau bani amwal au kasirun atau loba minatina amwal haroman eta haram. Wa apa jeung hampura Kanjeng sallam amma tina perkara salapan utila ieu emak walam yata'arrad jeung teu mertelakeun Kanjeng Nabi laukana ieu mah salapa wa sosok jeung nangtukeun Kanjeng Nabi ashabal aidi ka pirang-pirang jalma anu ngabogaan pirang-pirang tanggal tang ditangtukeun dia malik wartabanna wa mahada jeung ngadasaran Kanjeng Nabi asara kana sara wa jari perkara sabata anu tetep naon tahari muharamna ieu mah pisar ing dina hiji sara layan qalibu eta henteu tibalik ieu mah halalan kana halal layan qalibu eta teu dari mati balik ieu mah halalan kana halal libi sati rasulin karana diutusna rasul walayan qalibu jeung teu dari mati balik ieu mah halalan kana halal biayus lima wala yan kolibu jeung teu mati balik ieu mah halalan kang halal biayus lima kurekayan asup Islam saha Allah dijama piadi anu era tepna tangan ieu lagi tangan kawasan al haramu hari per kang haram dijama kafir ya harta banda na haram tah kabeh asup Islam terjadi halal. Fa inna lana khudhu fi jizyati min ahli dhimmati mana ripu yani annahu samanu khamrin. Fa inna karana saytuna urang saya lana khudhu eta tara nyokot maksudna ini. Lana khudhu eta penyokot urang saya fi jizyat min jizyah min ahli dhimmati tiara ditanggungan tapi begini teh. Tara nyokot mak kana perkara na ripu anu nyaho urang saya kana ieu mak diani salawadina mak nyaho anu kana mak sama nu khomrin eta harga arak atau ladang arak au maluriban atau harta banda riba pakana amwaluhum fi dalika zamani ka amwalina al ana pakana pakon kanat atau esu kabuktian naon amwalum dirancang harta banda ahli zimmah kabeh di zalika zaman itu zaman kamwalina eta seperti pirang-pirang harta banda urang sare al ana ayeuna wa amru arabi jeung ari urusan urang Arab perkara urang Arab begitu di ari urusan urang Arab kana eta kabuktian amru arab asyadda eta leuwih banget li umumin nabi karana umumna ngarampong kadarong wal goroti jeung nyerang pihim di arom kabeh pabana atu pertela naon anna isimala robia saetuna kaum kaopat muta'ayyinun et dari matangtu fil fatwa dina fatwa wal itimalu khamisu jeung ari kapan kalime wa et itimalu khamis ori kul waroi etap panjana api batama muwaroi balik ka ari sampurna apik al iktisaru eta ngalap cukup dia mubaidina permenangkeun ngalap cukup ala qori hajati kana sakurang pangabutuh watarku ya tap iktisar watarku tawasui jeung tinggal gegemaran di dunia dina dunia bil kulliyati kalawan sama sakali wadalika itu istimalu khamis tariqul akhirati eta akhirat wanahnu jeung ari kuring al ana ayeuna natakalamu eta bakal ngomong teh bakal ngabahas
Natakallamu eta bakal ngomong kuring fil fikih dina fikih almanuti au ditantekeun bima salihya holki kana pirang-pirang kamaslahatan makhluk anu dihubungkeun kana kamaslahatan makhluk. Wafat wa zahiri lahu hukmun wa minhajun ala hasabi muqtabla masalihi. Wafat wa zahiri jeung ari fatwa anu zahir jadi fatwa zahir fatwa na hukuman kumaha zahirna. Wafat wa zahir jadi fatwa zahir lahu eta pikeun fatwa zahir hukmun ari hukum. Wa minhajun jeung jalan ala hasabi muqtabla masalihi tetepan kana ngitung-ngitung anu dimestikeun ku pirang-pirang kamaslahatan. Wa tariqud dini jeung ari perjalanan agama allazi eta perkara layak biru anu teu kawasa ala suluki kana ngambahna lazi saha illal ahadu angin hiji agama. Walawis tagola jeung lamun katungkul saha al khalqu makhluk kulluhum tegasna saha khalqu kabeh di koye tariquddin labatola sayakin batal ruksak naon an-nizamu susunan wa khoroba jeung ruksak naon al-alamu alam. Fa inna zalika kana tariquddin talabu mulkin eta nyupring karatuan kabirin anu gede bil akhirat tina tepi akhirat. Walau istagola jeung lamun katungkul sibuk sakullu khalqi sakabehna makhluk ditolabi mulki dunya kuneangan karatuan dunya kuneangan karatuan dunya wa taroku jeung ninggalkeun ieu kullu khalqi kabeh al-hiropa kana pirang-pirang pagawean adani ata anu hina wasina ati jeung tegesna pirang-pirang pagawean al-khosisati pirang hina labat tolak sayakin batal naon an-nizamu susunan. Tumayam tuluy batal bibut laniku batal nizam naon al mulku karatuan atau kerajaan ayat 2 deui. Pal muhtarifuna tarjama anu nyambut gawe kabeh zaman bekerja kabeh. Inna masukhiru eta pastina ditundukkeun ieu muhtarifun kabeh. Liya kalima supaya narima nyusun naon al mulku kerajaan liya muluki pikeun pirang-pirang raja. Wa kadzalika jeung nya kitu saperti muhtarifun al mukbiluna ari jalma nu madep kabeh ala dunya kana dunya sukhiru eta ditundukkeun ieu mukbilun kabeh. Liya selama supaya selamat naon tariqud dini perjalanan agama lidawid dini pikeun pirang-pirang jalma boga agama. Wa huwa jadi tariqud din mulkul akhirati eta karatuan akhirat. Walau lahu jeung lamun teu ari sukhiru kanu sukhiru iya selama tariqud din. Walau lahu jeung lamun teu sukhiru eta mawjud lama salima sayakin mua salamat lidawid dini pikeun pirang-pirang jalma ngabogaan agama ayat 2 deui naon dinuhum agama lidawid din kabeh. Pasar tu salamatid dini atuh ari syarat salamatna agama lahum pikeun dawid din kabeh ayu ridho eta yen ngabalieur sa al aksaruna kalau agama antorikim tina perjana ieu aksarun kabeh wayastagilu jeung katungkul ieu aksarun kabeh bi umuri dunya ku pirang-pirang perkara dunya. Wadalika itu yastagilu bi umuri dunya kismatun eta pembagian ti Allah. Kismatun eta pembagian sabaqat anu milaan biha kana ieu kismah naon al masyiatu pangarsa Allah al azaliyat masa azali wa ilaihi jeung eta kana ieu kismah tadi. Al-isaratu ari isarah biqauli Allah Ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyyah. Nahnu ari kami qasamna eta ngabagikeun kami
bainahum antarana ieu khalaif kabeh pirang-pirang makhluk bainahum antara khalaif kabeh bagikeun ma'isyatau kana sarupana khalaif kabeh fil hayat di dunya sarupan dunya walopana jeung ngaluhurkeun kami ba'dahum kasapalina khalaif kabeh pauqobah dina tuh samana deui ngaluhurkeun darajatin kana pirang-pirang darajat ngaluhurkeun kami kasapalina khalaif kana pirang-pirang darajat dan sarua samana deui lihat tidak supaya ngajadikeun sabak dengan khalaif kabeh ba'don kasna deui lihat tidak supaya ngajadikeun sabak khalaif kabeh ba'don deui suhriyan kana ditundukeun pain kila netapkeun naon lahajata lahajata teu aya butuh eta tetep ila takdiri umumi tahrimi kana nyirah-nyirahkeun walatrana haram hatta la yamko sehingga yang teu nyeta atau henteu tetep naon halalun perkara halal pain nazalika karena saestuna itu umumi tahrim wala terharam gue ruwakin eta saliyane tumikat itu terjadi wawa jadi gue ruwaki maklumun eta dikanyaokeun wala syaka jeung teh kamama eta fi anna ba'do dinasab estuna dinasab sapa harta banda haramun eta haram wa zalikal ba'du jeung ari itu sapalina wa eta zalikal ba'du al aqallu eta anu leuwih saeutik awil aksaru atau anu leuwih loba fihi eta tetep dina ieu dalikal ba'du nadrun ari pembicaraan komentar ari pembicaraan wa majeng ari perkara dakar tumuhu anu nyaritakeun aranjeun kaliu kana emek min annau buktina saetuna ieu dalikal ba'du al aqallu eta anu leuwih saeutik dia sidopati bercarandekeun ila kulli kana sakabehna harta banda daliyun itu pertelan walakin labuda jadi tapina mesti min dalilin tina dalil muhasir anu ngahasilkeun ala jawazi ala tazwiji kana ngameunangkeun itu dalika ba'du layaksa anu lain ieu dalil dina masalih eta tina pirang-pirang kamaslahatan amur salat dilepaskeun pamajari perkara zakar tumu anu nyaritakeun pamajari perkara zakar tumu nyaritakeun aranjeun dua kana emak minat taksimati buktina pirang-pirang ngabagikeun guna taksimat masaliu eta pirang-pirang kamaslahatan mursalatu lepaskeun pala budak laha min sahidin muayyinin tuqasu alaihi wa ma zakar tumu minal malia eta macam palan budak tu mesti laha pikeun ieu wa ma zakatumu minat taksimati kulliha eta masaliu mursalatun pala budak mesti laha pikeun ieu taksimat min syahidin tina anu nyaksian kedalieu teh dalil muayyinin anu nangtukeun tuqasu anu dikiaskeun ieu tuqasu dikiaskeun ieu taksimat alaihi karana ieu syahid hatta yakuna dengan kabuktian naon dalil makbulan karena dia ittifaqi kalawan ittifaq para ulama fa inna ba'dul ulama'i karena saetuna sapalina pirantong ulama layak balu eta pinarima ba'dul ulama al-masaliyah kana pirantang kamaslahatan al-mursalat lepaskeun fa aqulu berarti fa in kila lahajata fa aqulu tangu tasring ini sulima
insul lima lamun ditasliman naon anna haroma saestuna perkara haram huwa ya tari haram al aqlu nu saeutik payahtina ka nyukupkeun ka urang sararea naonana burhanan dalilana naon Rasulullah salam zaman salam wasabati jeung sahabat ma'awujudi riba sarta ayana riba wasir qati jeung maling wal gululi jeung nyedraan ghanimah wan nahbi jeung ngarampok wa in kudiro jeung lamun dikira-kirakeun naon zaman ya kuno anu kabuktian naon al aksaru anu leuwih loba huwa ya tari aksar al haramu eta perharam payahilu tahala naon atana wulu marawat aya deui lamun dikira-kirakeun aya zaman anu kebanyakan harta banyak teh haram halal ngarawat deui paburhanuhu salah satu umurin paburhanu tari dalilna ieu yahilu tanawul salah satu umurin eta tilu pirang-pirang perkara al awal kaidina at-taqsimu eta ngabagikeun allazi anu hasorna geus ngaringkes kuring hukana ieu ladi taksim wa batana jeung ngabatalkeun kuring minhus dina ladi taksim arba'atan kana 4 bagian wa asbabna jeung netepkeun kuring al-qismal khamisa kana bayu kalimat ta inna zalika karena taksim iza ujriya eta di mana-mana dijalankeun ieu taksim bima dina perkara iza kana di mana-mana kabuktian naon al kullu sakabeh harta banda haram eta haram kana sakabeh taksim ahro eta leuwih pantes bima dina perkara damaran iza kana di mana-mana kabuktian naon al haramu perkara haram huwa tegasna haram damir pasa al aksaru eta loba awil aqalla ala saetik wa qaulul qaili jeung ari ucapan jang ucap wa maslatun mursalatun wa ari taksim maslatun eta kamaslatan mursalatun lepaskeun hawasun eta ngotomang ngomong nu teu faedahna hawasun eta ngotomang jadi khobar tina wa qaulu qaili huwa maslatun amas musatun hawasun eta ngotomang tainna zalika karena saytuna qaulu qaila innama tukhayila eta pasina diciptakeun ieu dalik minta khoyulihi dina nyiptakeun ieu ya di umuri dina pirang-pirang perkara madunat dina disangka wala maktuun bihi wala jadi taksim maktuun eta dipastikan naon bihi yahaza ta'inna karena saya tuna orang saya lana suku eta temang-mang orang saya di anak maslahatan dini dina saya tuna kamaslahatan agama wa dunia muradu syar'i dimaksud usara wa huwa ila muradu syar'i kuma muradu syar'i teh yang maslahatan dini wa dunia muradu syar'i wa huwa ila muradu syar'i maklumun dikanyaokeun bidoroti kalawan nemrah walaisa bimadnunin walaisa jeung henteu ieu muradu syar'i bimadnun disangka walaisa jeung teu aya kamama eta bi anna rodda kapatin nasi dina saytuna ngabalikeun sakabehna jama-jama ila qadwati kana sautara madarat awil hajati atau kana pangbutuh berpangbutuh aw ila hasisi atau kana jukut wasari jeung boboroan mukhribun eta anu ngaruksak lid dunya kana dunya awana kawitana walid dini jeung kana agama biwasitati dunya ku perandan dunya sana perwaliana
Sama la yusakupi la yahtaju ila aslin yashaduna. Sama kari perkara la yusaku anu teu dimangmangkeun naon teu ieu mah. Tegasna yakin teh kari perkara anu teu dimangmangkeun la yahtaju eta teu mikabutuh ieu mah. Ila aslin kana dalil yashadu anu nyaksian ieu aslin lau kana mah. Wa inna ma yustashadu jeung pastina dipenta dalil dipenta saksi. Wa inna ma yustashadu jeung pastina dipenta dalil naon alal khayarati pirang-pirang ciptaan al madunati sangka al muta'alliqati anu cuman teh bi ahadi asasi ka hiji-hijina pirang-pirang jana. Ahadun ahadi. Al-Burhanu Tsani Aridayu anu kadua ayu alala. Eta yang dialatan ieu yahillut tanawwa. Tadi teh aya dengan payahillu at-tanawulu. Ayu alala tadi dengan wa burhanu taridaliyana ieu yahillu at-tanawwa salah satu umurin eta tilu perkara hiji al-awalu at-taqsimul ladzi kasarna. Al-Burhanu Tsani Aridari anu kadua ayu alala eta yang dialatan ieu yahillu tanawwa. Dialatan dikiasin ku kias. Muharrorin anu dipertelakeun. Mardudin anu dibalikkeun. Ila aslin kana asal dalil teh na Quran atau hadisna. Anggar dak kias oge na kudu aya standarna kitu. Kana dalil anu pokokna. Eta yang dielatan ieu yahillu tanawwu dikiasin ku kias muharroin pertelakeun marya balikeun ila aslin kana asal ya tapiku anu ittifa saha al-fuqaha'u pirang-pirang ulama ahli fikih al-anisuna anu nyaho kabeh bil ahyisati kana pirang-pirang kias al-juz'iyah kana bangsa juz'i ittifaq alai kana ieu aslin anu ittifaq fuqaha anu nyaho kana pirang-pirang ieu ittifaq kana aslin. Saya teh kana istilah istisna-nya wa in kana jeung sanajan kabuktian naon ajuziyatu pirang-pirang juz mustahqaratan perhitung-hitungna indal muhassirina mungguh zaman ngahasilkeun kabeh dia indopati kudu sarandekeun disebutkan ila mislima kana pantarna perkara zakarna anu geus nyaritakeun kuring kana ieu mah minal amri buktina perkara al kulli anu bangsa kulli menyeluruh allazi anu wallazi daruratun nabi eta semestian nabi lau buhisa lamun diutus ieu nabi di zamanin dina zaman amma anu walatra naon at-tahrimu haram teh barang haram dina zaman lao hakama lamun ngahukuman ieu nabi bigoriku santi amril kulli la qoroba kaya ruksak naon al-alamu alam. Jadi in goyah wa in kana wal kiasu jeung ari kias al muharraru anu dipertelakeun al juz'iyu anu bangsa juz'i wa eta kias anau eta saestuna kalakuan jeung tingkah konta arodo eta estu palawanen naon aslun asal wa golibun jeung golib. Bima dina perkara yen kotoat menerima pegat dina ieu mah naon al alamatu pirang-pirang ciri al muayyinatu nangtukeun
Mina umuritina pirang-pirang perkara Allah ti anu laesat mimpi masuratan diringkas. Payuh kamu atuh dipakai hukum naon dia asli asal. Gitu. Jadi sebutkan dari isi sabda. Lah dia golib itu dipakai hukum anu galib. Biasanya karena nyaskeun alat ini sawari kana tanah pirang-pirang jalan gede. Wajurrotin nasroniyati jeung gentongna alwe anu bangsa kafir nasrani. Wawani yang musyrikin jeung pirang-pirang wawadahna jaman musyrik kabeh. Wazalika jarutin sawari qad asbatnahu eta bisa tetepkeun kudu kana zalik. Min qablu tinasanana burhanusani. Burhanusani ditetepkeun dipilih sahabati ku pada belan sahabat. Wa qauluna jeung ari ucapan kuring in qata'at al alamatu al muayyinatu lapan in qata'at al muayyinatu ihtirazun eta ngaluarkeun sanes sariksa ihtirazun eta ngaluarkeun ani awani dina pirang-pirang wawadah allati anu ya tatarruqu datang naon al isyar ilayakan lati. Wa qauluna jeung ucapan kuring laesat mahsuratan lapan suratan itirajun eta ngaluarkeun ania tiba sil mayatati tina saliruna bugang waradiati jeung awen susuan bugang saliru bizakiyati kana hayawan dipencit wal ajnabiyati jeung awen lian jelap nasar muratan saliru bugang kana hayawan dipencit saliru awan susuan ka ajnabiyah. Pain kira tapkeun naon kaunu. Kaunu ma'i ari kabukteuna cai tahuran kana suci mustaiqonun yakinkeun. Oh jadi kaunu ma tahuran al aslu eta asal. Wa man saja ma yusalimu anu taslim ieu men. Pasrah ieu men. Anna asla al asana bil amrina pirang-pirang tambana alilu eta halal. Bali aslu balik dari asana fiana ya amwal atarimu etaram waman jeung kelai pain kila kaunu ma'i tawron mustaiqonun bahwa al aslu waman dari saha jama waman saha jama isalimu eta taslim iman anna asla fi mali eta gelu bali asuk ya atarimu pana kudu tanggung sakuri al umuru ya ben al umuru ari pirang-pirang perkara Allah ti anu la tahrumut haram ieu lati sifatin karana sifat ti anda zatiana ieu al umuru ari pirang-pirang perkara Allah ti anu atarumut haram ialah pilih sifatnya ada ilati kurmatu khamri eta haramna arak wal khinziri jeung bagong kulit kot tidama ieu khamri ala sifatina tepan kana sifat kasta itu anu katawis ieu sifat liqabul muamalati kana narima pirang-pirang muamalana bitarodi palawan sendiri doan. Kama kuliko saperti dama naon alma usai mustahidan bari anu tatawis dia wudu kan dipake wudu. Waqor yaitu tumiba naon asyak kumang bibutlani hadal istidan dina batana ieu tatawis min humat tina ieu khamri jeung mati tina ieu khamri jeung mati pala parko atu taya bedana eta baina amrani ana dua perkara baina karena saya kuna ieu khamri tahruju eta kaluar ieu khamri an qabuliya muamalati tina narima kana muamalah bitarodi kalawan silih ridwan kaluarna teh didukul idumi kuasukna zalim alaiha kana khamri sabab arab kaluar tina narima kana muamalah kawan sirihwan kaluarna kuasukna zalim alaiha khamri kama yahdudu seperti yang kaluar naon al-mausai an qabul ya wudu tina narima kan dipake wudu
bidukulin najasati kuasukan najis alaikana ma'u wala parko jeung saya parawan kolot wala parko jeung saya bedana eta tos bayana amrayani kana dua perkara. Wa jawab ustani jadi jawaban kedua anna yada eta saya tunatangan katawasaan dilalatun eta dalil dohiratun anu pertela dan latun anu dukeun halal milki kana milik. Nah, silatun tu anu nyitingan man silaka istisabi ya tempat cicingna istisab. Wa jeung leuwih kuat nyebut tibatan istisab. Tahyad itu ngarupakeun dalil anu pertela anu dukeun kana milik. Anu nyitingan di tempatna istisab bahkan leuwih kuat tibatan istisab. Didalili anna syar'a kalawan dalil saetuna syara al-haqahu etangnya dan ieu syara. Al-haqahu etangnya dan ieu syara. Kana iya de. Dikiaskeun bi kana istishad. Ismen karena sahaja mah udunya anu didakwa alaihi madarat kamen naon dayanun hutang idman karena saja mah uduan dakwa alaihi madarat naon ada hutang pal qaulu ta'ari sama dibenerkeun qaulu eta ucapna men li anna al-asana baro atul zimmati eta lulubaran katawan hutangna eta lulubaran katawan ieu men waza jeung ari ieu anna asla baro atul zimmati istisabun eta istisab sebabkan istisabul asli deh waman jeung saja ma udunya anu didakwa alai madarat kamen naon milakun milik tiyadi anu tangan men pal qaulu ta ari ucap nu benerkeun aya deui qaulu eta ucapan men iqamatan karana nyitingkeun atawa netepkeun karana nyitingkeun liya yadi kana tangan kakawasaan makoma istisabi ya tempat cicingna istisab. Pakulu ma atau ari sakur-sakur perkara wudia di panggian ieu maksiat di insan di manusia pal aslu eta ari asana anau eta sepuna mayu jadu milahu eta milikna insan malam yadulla salagin terdukeun ala khilafi kana sulaya ieu milahu naon alamatun ciri muayyanatun anangtukeun al burhanus salisu ari dongkatilu huwa tari burhanus salis anna kullama eta saytuna sakur perkara dalam dukeun ieu ma ala jinsin kana jenis layu sor anu teu diringkas ieu jinsin wala yadulu jeung teu dukeun ieu ma alam muayyan ditangtukeun lam yu tabar eta teu direken ieu ma anna kullama wa in kana jeung sanajan kabuktian ieu ma patan eta pasti ma dalil sakur dalil yang dukeun kana ieu diringkas Pabi alayu tabaro tah kurekaan arian pedirekan ieu ma ida dalla dimadukeun ieu ma ditorikid dan baca sangka awala eta utama wa bayanu jeung ari pertelaan ieu burhanu salih annama eta saetuna perkara ulima ditanyakeun naon anna tena emas milku zairin eta milik nabi zaid pahakuhu jadi tahet tarik hakna ieu mah pahaku tahet tarik hakna ieu mah ieu teh yamna gitu annama eta saituna perkara oleh panyakeun mah milku eta milik nabi zaid pahaku tahet tarik hakna mah yang na'u etanyegah ya hakuhu mina tasarrufi tina nasarrufkan tina ya emas digweri nito ya dinan saya walau ulima jeung lamun ditanyakeun naon anak lahu saya tuna eta tepikeun ieu emas malikan aya jangan milik
fil alamin alam walakin waqa'a jeung tetep dina tumiba naon aya supegas anu wukupi tina ningali alaika malikan wa ala warisi jeung kaliwari malikan bahwa tari emas malun eta harta banda murasadun alisawiskeun lima salih muslimina pikeun pirang-pirang kaum kabeh ya justru meunang naon atna sorupna sorupkeun pini emas diuknya maslahati ku hukuman kamaslahatan walau dalla jeung lamun nuduhkeun ieu emas Allah anna laukana eta pikeun emas malikan kaya jam ngamilik masal ringkes di aturnya 10 maka pamana au itu ada 20 yang tanah di mangkat tegana on atas surupkeun pini emak diuknya maslahati ku hukuman kamaslahatan palazi atau hari perkara yusaku dimangmangkeun naon pilihan nalau tadi harta banda palazi atau hari perkara yusaku dimangmangkeun naon pilihan nalau dinasihatna tepikeun lagi malikan hayaja ngamilik siwa saya biaya di sekalian umuman tanosan amla atau henteu lahu malikan la yazidu eta tambah ieu lagi alal lagi kana perkara kata banda yutaya kamu anu diyakinkeun qatan kalawan pasti naon anna lahu saestuna eta pikeun lagi leukeut malikan aya jam ngamilik walakin la yuqafu jeung tetep dina teu dikanyokeun saha anu daten malikan pal yajuz atuh kudu menang naon atas sorupkeun fihi dina ieu lazi yusaku biar maslahati kalawan kamaslahatan wal maslahatu jadi kamaslahatan ma eta perkara zakat nu dirikakeun kuring kana ieu ma bil aqsami khamsati na terang benu lima tayakun atuh kabuktian naon hada biasa syahidan eta anu nyaksian lahu kana itu jawaz anasi yajuz tapal yajuz syahidan eta nyaksian laukan itu jawaz wa kaifa jeung kumaha la henteu yajuzu wa kaifa jeung kumaha henteu yajuz mangga wa kaifa jeung kumaha la henteu yajuzu wa kullu malin jari sapur-sapur harta banda doin anu kasia-sia pakida anu teu aya samaliku ngamilikan emal yusarifu etana sorupkeun kana ieu emas suatan raja ila masali kana terang-terang kamaslahatan kana terang-terang kamaslahatan wa mina masali jeung eta tina sabana terang-terang kamaslahatan sapuqarau ari terang-terang fakir wa gonsan tipu qaro kabeh kalau suripat lamun ditasorupkeun ieu emas ila fakir fakir malah kautang milik ieu fakir hukana emas wa nafaza jeung lulus lestari jeung lulus pihi dina ieu mal naon tasarrufun fakir palau sarokau lamun maling kana itu mal minuti fakir sa fakir sa tarik maling kuting akadi ketek naon jadulnya tarik pakai pakah kuma nafaza lulus naon tasarrufu nasrufkeun fakir ieu niat ya gueri dina milikna sajan lain ente naon dalika itu nafaza illa lihukmina angin eta karana hukumna urang saya biana masataku saytuna kamaslahatan tadi eta ngamistikeun ieu maslahat ayyan tafila kana aya narima pindah naon alamiyaku milik ilaika fakir wa yahilla ayyan wayan hila jeung hala ieu mal lahu pikeun fakir pakodoena atuh ngahukuman urang sadaya bimujabil maslahati ku anu ditetepkeun diwajibkeun atuh ngahukuman sadaya bimujabil maslahati ku anu ditetepkeun ku kamaslahatan lain kila